tetapi lamun urang ka Allah Masya Allah lepas kayak menu edan urusan edan biasa bicara negeri sebab pikiran anak tuh boga pikiran anak naonnya ieu mah komo ka Gusti Allah mantak ulah kaget lamun Sunan Kalijaga cicing di sisi kali nyana kehujanan keanginan sesuai dengan instruksi guru muncak guru nacan ka dieu ulah wa kahudan iya tuh kehujanan keanginan biasa banget Syekh Samsudin Madura artinya dan sesuai jeung guru encek guruna ulah waka nangtung lamun can datang iya tuh biasa betahunan kitu keneh kabelah dituna komotan Abdul Qadir dan lain-lain sebagainya kunana tak manteng ka Allah teu masalah urang bae bogoh jasa ka awewe bogoh jasa ka awewe ieu bogoh jasa isuk-isuk teu dahar sore teu dahar neuleun foto tenden deui kieu urang ngaranna edan kan eta edan biarana edan jeung foto bae ge jeung foto geus indah jasa aduh nu leuwih bibirna dikiekeun deui dikiekeun deui ditenden deui kakara ge ditenden geus dicokot deui lecak foto iki tilu poe teu dahar teu nginum teu gering teu naon aju kunyana di titah kapangnih di pengkolan hujan-hujan ge hujanan jibreng sugan puyang huluh teu puyang teu naon biasa bae kudu eta aya cinta gairah di jero hate entek cek ahli tasawuf mah awak kurang bisa senang awak kurang bisa bendu awak kurang bisa seri awak kurang bisa cerik naon tah nu mantak ngajadikeun seri cerik senang bendu aya naon di jero awak kurang aya nafsu coba ge nafsu na pilihan kunaon nu mantak jadi senang kunaon nu mantak jadi cerik kunaon nu mantak jadi bendu kunaon nu mantak jadi pemurah kunaon nu mantak aya naon di awak urang pagawean ahli tasawuf nu norekat nganyahokeun hal eta supaya duka Allah telempeng panyakit-panyakit dipiceunan iya ya panyakitan di jero awak urang bisa seri, bisa cerik, bisa senang, bisa bendu dan lain sebagainya angin di jero awak urang aya angin anu nyulusup disebut nafsu eta lamun teu dipiceunan melalui bimbingan guru tetap orang moal bisa ibadah khusyuk ka Gusti Allah salat urang biasa bae kajun dipaksa-paksakeun Allahu akbar tetep bae Jakarta Arif teh bulan kamari mangges bulan hareup can aya duit mun eueuh duit ieu kumaha 3 bulan diseret deui kontrak motor kira coba ge timbul ti mana ya timbul ti mata timbul ti ceuli nu bakal ngaramekeun kalbu mata urang dedeulean asup ka jero hate rame di jero hate ceuli urang dedengean asup ka jero hate rame di jero hate irung urang ambean asup ka jero hate rame di jero hate nu ngaramekeun hate urang mata ceuli irung rame di jero hate akibat dedeulean akibat dedengean akibat aambean bisa seri akibat leuleuh denge ngambe bisa cerik akibat leuleuh denge ambe ieulah indra nu kudu diurusan ku urang mantap urang ngaji lalaunan syariat narapihan saenggeusna syariat narapihan moal indah ibadah lamun urang can ngabersihan panyakit-panyakit moal indah ibadah aya bae sieun hudang ti peuting sieun ka kuntianak sieun ka pocong
bloon kan eta kos gitu aya eta ieu geus kolot sieun ka kuntilanak tapi kuarina aya kuntilanak beunang asup Islam tololnya sia aja teh internet bloon jadi kuntilanak beunang dicekelan baju ditanya dari mana dari kuburan anu kamu kemana saya mau kembali lagi ceknya nanti dicekelan kita asup Islam heula kuntilanak maca 2 kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah bimbing biasa asyhadu anna muhammadar rasul jadi kuari mah kuntilanak aya nu mualaf eta jadi lepaseun balik deui ka kuburan geus macam-macam ieu kuari dunia internet kos karena itu bararohongna gede jasa masa kuntilanak masuk Islam nah ieu Siti Zulekho panjang tah urang lamun nyaritakeun eta penyakit di awak urang mata bisa seuri urang ku mata bisa ceurik urang ku aya angin di jero awak urang urus ku urang nah komo neungeus kolot mah coba tujukeun bata urang ka akhirat sili urang ka akhirat irung urang ka akhirat sugut urang ka akhirat golbu urang ka akhiratkeun lantaran geus moal kebal deui masa potongan kieu huis geus lain di luhur jembut geus huisan mun moal ka mana deui asal moal kebal deui nu syariat bener teh atuh geus wayahna geus kudu lempeng ka Allah Siti Zulekho geus bisaeun ngaleungitkeun nu mazmumah ngadatangkeun nu mahmudah nafsu-nafsu anu tercela cek agama dipicieun sekaligus nafsu-nafsu anu terpuji ditarik sehingga menjadikeun lazat iman teh ngan lain ngan sakadar iman disungut lain sakadar percaya tapi karasa urang mah kuari lamun ditanya sia agamana naon Islam pangeran sia Allah nabi sia anjeun Nabi Muhammad ari Allah teh sifatna Allah mandolokeun ka urang sifatna teh ngadengekeun nganyahokeun eta teh ngaranna akidah kepercayaan percaya urang mun ditanya Allah ngadengekeun urang Allah neulekeun urang ngan karasa cirina encan karasa nyaho Allah neulekeun nonton TV terus mending ngorakena geus kolot pan eta pan goblok-goblokna jelema geus kolot Ki Haji deui nonton TV keneh eta mah goblok bin tolol mun aya di dieu eta Ki Haji goblok bin tolol bin bloon mana punya anak asa geus kolot SMS-an jeung jahe bloon kan eta ngaradakan teu karasa iman teh urang lamun diaritakeun ka situ jahe can karasa sakumaha karasana urang lapar sakumaha karasana urang seubeuh urang nu ngarasakeun urang lapar karasa urang seubeuh karasa iman teh mun geus karasa isin ka Gusti Allah moal daekeun boga TV moal daekeun boga HP isin deuk nanaonan lah tuh pun urang mah aduh satu dijual HP memang kurang dijual Jepang beli BlackBerry waduh beli BlackBerry bulan waduh ganti urang mah TV kuno teh dijual tasawufnya ai isukna ganti bude tah eta urang iman ngan can karasa lamun geus karasa teu hayang nanaon hayang zikir maca sholawat maca Quran hayang eta teh salat hayang teh salat ieu teu kadengean ku Siti Zulekho langsung kieu illallah Allah terus geunaheun kuai rupa geus jadi nini Siti Zulekho
tapi iman jadi mantep ka Gusti Allah. Keur ngora iman luluh sehingga ngudag-gudag Kangjeng Nabi Yusuf barang geus kolot iman manteng teu hayang. Kanjeng Nabi Yusuf kacaritakeun jadi raja, begitu kacaritakeun jadi raja inget baheula teh dipikahayang ku seorang permaisuri ngaran Zulaikha. Dek diteangan cek Kanjeng Nabi Yusuf jaboga pamajikan teh jadi raja mah dek sabaraha bae oge di zaman harita mangga teh teuing dek diteangan lantaran ieu Siti Zulaikha bogoheun jasa. Aya nu ngabejaan Tuan Raja Yusuf, aya Zulaikha di mana? Tuhan da penjembatan. Diudag ku Kangjeng Nabi Yusuf. Kangjeng Nabi Yusuf make pakaian kebesaran kerajaan, make mahkota kerajaan, kuda anu disiapkeun kuda di istana. Berangkat Kangjeng Nabi Yusuf sorangan dek nyamperkeun Siti Zulaikha kapanggihan penjembatan. Assalamualaikum. Cicing bae Siti Zulaikha. Assalamualaikum. Cicing bae. Tanya assalamualaikum. Cicing. Toel aku Kangjeng Nabi Yusuf. Neng. Waun teu ka akang. Teu cek. Deuleuh ieu nu kaset teh anu kaset. Tuau cek Siti Zulaikha. Ke coba ieu lain Zulaikha. Cicing bae. Coba pandang ieu saha. Tuau cek. Sugan di hati aya saha anu dipake ka deudeuh ka memet jeung ka cinta. Du aya di hati saha kuari? Iwal ti Allah. Masyaallah. Iya tadi lu coba sahanya ya. Iya Yusuf. Oh Yusuf cek Siti Zulaikha. Yusuf ya. Jangan sakit gitu. Aduh. Ya Allah. Cakang Yusuf haram. Zulaikha. Hayu urang ka istana. Embung cekna jang naon dunia. Lain pan maneh baheula teh ngudag kula ieu kula kuari Yusuf geus jadi raja ieu urang ka istana. Baheula kaula ngudag-gudag maneh keur can wauh jeung Allah. Ketika kaula kuari geus wauh jeung Allah, makhluk mas sataiko ku henteu. Indit maneh Yusuf kula bakeur jeung Allah. Cek Kangjeng Nabi Yusuf murigak buru aya. Eta ka Kangjeng Nabi Yusuf komo ka Haji Pendi mah beurang ditendang jeung diculan. Geus teu aya geus teh dulu Haji Pendi mah boro-boro Siti Zulaikha atuh si cinginem ngebungeun. Suminem. Nah, iyalah lamun geus ka Allah geus poho segala rupa. Urang kuari lantaran ka Allah na setengah-setengah. Atau temenang manggi awewe komo nu nyingsat manggi nu nyingsat geus kolot ge kieu bae. Aduh tah budak seutik deui mah seutik deui kaduluan. Aduh ceblon teh coba nyana naik angkot amprok jeung pahareup-hareup jeung si mbana make rok mini kieu kahayang kula mah jageus kolot malingeus atuh kieu nya jageus kolot mah pantes kieu teu jana mah datang kasih mbak isine ipet-ipetan kikieuan anyara terus lagi dasar sekolah belon eta kudu teu boga ka isin iman ipis jasa iman ipis atuh geus bae neuleuh kikituan iman kieu we da jujur hatena seutik deui mah teu budak kadeuleu teu apemna aduh. Nah kuari mah ulah ngukur ka Haji Pendi urang bae lah mun awe liwat pimpingna kadeuleu ku urang dilirik apa peureum coba babarengan coba peureum apa dideuleu terus RTR bloon atuh eta mah ukuranna kitu bae sih
ukuranna geus berapa lamun aya liwat pingpingna putih di deuleu ka deuleu ku urang teh duh tah teh kan haram urang beheulanan urang mun heuleu kitu tah perem apa perem hah berarti iman urang ipis kana jasa masih kena resep mata pakai neuleuh sesuai jeung watakna ipis berarti ieu mah jang ukur-ngukur diri urang bahwa diri urang ipis kena iman teu berani urang meureumkeun mata ketika neuleuh nu diharamkeun ku Allah meureun aya zina ona meureun urang ge embung aya zina mah meureun misalna aya awewe rangda aju ka Haji Arif ci ka dieu aya naon kula mah ieu asa disarean bae sedekah lillahi taala sakate Arif teh sedekah si sedekah embung aing tetep kula ge percayalah ka RT Arif aya kudu numpakan mah pasti madaekeun wah kula ge iman mah ayaan nya ge aya kudu numpakan membungeun nya ge embung aing cek nya aku mau jore mah embung aya lah iman tapi aya neuleuh mah kitu kan neuleuh geulis irung mancung pingping biasa bujang lah bujang mun kada dideleukeun keneh sanajan lamun titah ngazinahan membung berarti kan iman urang teh pohara tah ipis komo datang ka daek zina mah naudzubillah min nah ieu mah keur carita bahwa ketika urang encan manteng ka Gusti Allah neuleuh awewe resep bae ketika urang manteng ka Gusti Allah contona Siti Zulaikha geus embung kali itu nama panjang akhirna mah tetep dingorakeun deui mukjizat ti Gusti Allah panjang dongeng ieu mangan eta bae keur carita urusan syahwat mun urang bisa bersihan nafsu-nafsu urang loyog urang ge lain deui kadeuleu loyogna lain deui leumpangna lain deui lirikanna lain mentak kadeuleuan aya jelema bisa ibadah di hiji lembur kadeuleu kanyahoan kaambeuk sebab naon dina leumpang lain dina lirikanna lain dina sagala naga lain we lamun geus ninggalkeun watek mata ceuli irung bakal kapanggih engke jeung baturna nu akur jeung nyana urang mah pada halayak rame kieu akur bae sebab cewek urang kos kieu cabrak sagolongan lah jeung Haji Pedi jeung Haji eta RT kos kitu bae teh asal datang ka pae kitu bae ba kitu bae buat mentak hiji-hiji da urang malah maningan resep bae kanu bisa sakitu bae geus wa adnan nasib at-tasdiq wa taslim li ahli panghandapna bagian kawalian ngabenerkeun kawali jeung pasrah sebab urang mah teu bisa cinta bae kanu bisa sebab berat jasa urang nya itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah contoh hiji deui anu cinta ka Allah Imam Sibaweh teh kiai mun santri kiai nyanaho cucugud ahli nahu Sibaweh mulai dua keputusan grammar pembacaan keputusan nomor hiji adalah Imam Sibaweh kacaritakeun majeng bapana hayang deuleu Imam Sibaweh kawin lantaran nyana teu daekeun kawin akhirna dikawinkeun lah ku bapana ka hiji awewe nu geulis pinter turunanana bagus barang geus kawin biasa we geus kawin maghrib ke masjid isya ke masjid pemajikanna di jero kamar atuh geus bersoleh siap tempur teu pake calana teu pake kutal geus mantep mun aja peni geus teu babanyo acan langsung ceklak bae geus sakumaha naik sado
tapi Imam Sibawa mah balik di masjid dah ngamparkeun sajadah salat Allahu akbar likum Allahu akbar didelegeun ku pamajikanana sampai jam 1 jam 2 wah cak na meureun moal malam ieu mah meureun geus bente malam eta salamet malam kedua kitu keneh salat di Allah malam katilu salat keneh bae cik pamajikanna meureun aya jeung kiai mah kieu meureun cik terus bawa aya pamake meureun lah datang ka 7 poe mah bener teh ka juga poe salat geus 7 poe kan siap teh kada 8 poe salat keneh bae 9 poe 10 poe cek pamajikanna meureun datang ka 40 poe meureun kan aya sok pamake kitu kan kalau baheula mah datang ka 40 poe cenah ulah dikumaha-kumaha beloon taman tuh eueuh waktu dituna tetep bae segerakeun kata 40 poe masih kene salat kene bae ya Allah akhirnya 41 42 pamajikanna langsung bae tas diturunkeun baju diasup-asup ke bebenah isuk-isuk langsung bebejakan di tohana ya ka mana neng balik cek kunaon emang henteu kuna naon cih ieu kumaha emang aya naon jeung salaki henteu aya naon pat aya naon si balik henteu bae teh aya naon si bawa ka dieu cek mana ieu pamajikan dek balik emang kunaon henteu kuna naon mah neng emang aya naon ributan henteu si bawa emang kunaon ieu cek teu naon neng pan dek balik emang kunaon pugu teu aya naon sakali mah maksudnya teh aya naon teh kuat tanyakeun we cenah kakak kuat si bawa emang teu kurang apa nih bisa bejakeun cek pamajikanana nya mah salat maca Quran ngarang salat maca Quran ngarang salat jadi eta pamajikan teu ditoya-toya henteu kunaon emang si bawa leuwih resep ka Allah batan ka pamajikan ya Allah Haji Pandi mah Haji Pandi leuwih resep ka pamajikan batan ka Allah tuh tilok baca Quran unggal peuting geus wae cenah mah ngomean susu malulu mentak ditanya anakna sabaraha 15 eleh kotok rintik mah tuh atuh teu naon. Nah iyalah sosok-sosok manusia anu cinta jasa ka Allah terabaikan urusan kanikmatan dunia ieu mah keur carita batur mokos kitu teu bisa babagi nyana aya waliullah nu bisa babagi loba itu Imam Syafi'i madzhabul arba'ah jeung nu sajaba-sajabana tukang jeung Nabi biasa ieu mah keur madzhab mah moal madzhab mah ditarik ku Gusti Allah ke manusiaanana dieuweuhkeun sehingga poho ngan ka Allah hungkul tah lamun geus kos kitu jelema geus pohara jasa hese urang neangan model kos kitu ngan tetep aya mun kurang teangan aya nah iyalah lamun ieu mah sakadar ukuran ngukur urang bae ai urang geus datang ka mana nyaritakeun soal bodoh karasa urang bodoh era raraban cek baheula mararaban hiji kali hiji dua kali hiji dua tilu eta babari datang ka 5 lah hiji kali 5 dua kali 5 10 tilu kali 15 4 kali 5 20 5 kali 5 25 genep kali 5 30 gen tujuan bisa tah mah asal geus tangsa 7 bae saya hiji kali 7 2 kali 7 14 3 kali 7 20 hiji masih bebari keneh 4 kali 7 geus ulah ita 7 kali 7 puyang cak guru teh mondor teu jadi keluar ulah kebalik giliran bae kanu kunyana dipake ka deudeu bisa anta guru bangsa murid anu henteu dipake ka karunya mah ngitungna 7 9 barangan we karunya mah sia coba hitung reraban 2 atuh bisa ka mah balik cekna ayo guru oplo ya guru aplikasi aduh giliran we coba sia nyanyi Indonesia Raya rada hese pan keur mah Indonesia
Indonesia Raya hese Indonesia tanah air hese aya bae nu mereka karunya nyanyi Garuda ate Garuda Pancasila akulah pendukung keluar langsung ya imah keluar laraban dibere sambilan nyanyi Indonesia Raya tunggu lapang bocitan guru blon teh guru aduh nah mencerita kapinteran kula inget ka Gus Dur begitu dijadikan presiden langsung nyana kunjungan ke Prancis terus ke India dia cerita pinter ya mah bongan jadi inget betung nama kurang bodoh Gus Dur pinter begitu datang ke India langsung ngobrol dengan Perdana Menteri India kaget Perdana Menteri India langsung dibere gelar doktor saat eta Masya Allah boga gelar doktor Gus Dur di India lain alagaan peneta Gus Dur seri bae begitu nyana ka jero ngomong ieu na kanan asisten saya udah dokter nih ya Gus Dur mah kos gitu ada presiden sih lalagaan keneh bae jangan sembarangan udah dokter nih eta keistimewaan Gus Dur sebab naon nyaritakeun tentang dunia nyaho kabeh nyaritakeun tentang tokoh nyaritakeun tentang filsafat budaya dan lain sebagainya kagetin tokoh India kaget sehingga diberi gelar doktor nyana boga doktor di India begitu balik ka dia sugan ngomong nyana gelar doktor teh Gus Dur mun Haji Pendi kakarak jadi hansip bagi Gus Kiki teu pernah ngomong bahwa saya gelar dokter teu padahal sahnya nama didoktorkeun Masya Allah pulang dek berangkat di Prancis kan langsung ke India Prancis ke India begitu dek datang ke India kira-kira bangsa setengah jam deui kapal di luhur ieu awan bahaya gede gede luar biasa pilot kepresidenan geus ngareos ka Gus Dur langsung kita tidak bisa selamat dari bahaya ini yang sudah sulit dilempar ke mana saja sulit ke atas sulit ke bawah sulit Gus Dur teh pulang lagi atuh nggak mungkin Gus kita harus pulang lagi nggak mungkin ya harus kemana tuh kita ini berarti kita mati di sini ya kan justru Gus bagaimana supaya selamat Gus Dur tetangga bagi kabeh geus nyarekelan Gus Dur Said Agil geus nyarekelan Gus mungkin kita sekarang mati ya kita berjamaah kita mati di dalam kapal situ mati saya nggak mungkin cerita nyata tanyakan Said Agil tiluannya nama batur kemudian ti kenegaraan 5 kemudian jeung pilot kepresidenan nyana geus bingung begitu dikeker deui udah makin dekat Gus ke atas salah ke bawah salah ini Pak harus ditabrak hancur kapal langsung Gus Dur tungkul ngadoa langsung set tabrak aja Gus Dur lain lalagan pilot geus ciut tabrak saja insya Allah selamat Gus Dur Masya Allah begitu 10 menit 5 menit tiba-tiba muka eta awan gelap set di jero awan eta teh aya kiai cak pederopongan pilot aya kiai pakai jubah cak kiai maju coba eta keistimewaan Gus Dur percaya teu pertanyakeun coba ge pilot masih hirup keneh pilot kepresidenan Gus Dur nah langsung ditabrakeun masalah kan set kunaon beres eta nutup deui hideung deui kasih turun New Delhi langsung eta lah tadi menang gelar doktor nanya kos kitu balik ke Indonesia eta
pilot langsung datang ke Gus Dur cerik atur nuhun dan lain sebagainya. Cek Gus Dur teh jangan sama saya, sama Allah. Itu dari Allah. Saya cuma mohon kepada Allah supaya selamat. Cak Umar Wahid dokter nyana aya Gus Dur Abdurrahman Wahid aya adina ngaranna Umar Wahid jadi dokter. Eta teh Umar Wahid. Gus, kenapa waktu itu berdoa selamat? Begini, cek Gus Dur teh makanya saya berdoa selamat. Permasalahan Indonesia belum selesai. Kalau pulang lagi ke Perancis itu berarti relay waktu. Acak-acakan kan ini kan di schedule negara mah. Untuk hari ini di sini, untuk hari ini di sini, jadi kalau lambat satu hari nanti acak-acakan. Nah, makanya saya berdoa antara mati dan selamat. Kalau mati ya mati selesai. Kalau mau diselamatkan, selamatkanlah. Allah ternyata memberi keselamatan. Coba ya batur mengadoa kos gitu. Urang yang mantak naon, ya Allah ya Robi, salamatkeun abdi sebab nu kolot marah bae. Ieu mah supaya leuleus lah nu kolot. Ja abdi makhluk Gusti, nu kolot makhluk Gusti. Tak mandek di payahan mangga deuk wae. Mun gadengan ku nu kolot bolon. Ngadoa teh kos kitu. Ya Gus Dur. Masya Allah. Nah ini kapinteran Gus Dur lain bae dina zahir tapi dina urusan hakikat seperti eta. Pohara jasa urang mun nyaritakeun tentang keistimewaan Gus Dur. Kuari kakarak jelema rindu ka Gus Dur ketika kuari kaayaan di negara batur rakyat batunya rencana-rencana dan selanjutnya. Aset mana nu dijual, aset mana nu dijual, encannya raho pandi rakyat mah. Emang kiai lain rakyat lah ngomong sia. Suka juga aing. Tuh kan deka mana coba urang mun tayangna minta penjelasan nyaho-nyaho Gus der anu deuk kumaha. Ieu kan negara urang lain negara nyana. Urang kan bagian negara Ibu Pertiwi. Ya Allah ya Rabbi. Nah, iyalah Quran. Cak Gus Dur hudan warahmatal liqaum yu'minun. Ieu nu pernah dibacakeun ka Umar Wahid ketika ditanya waktu itu kenapa berdoa ieu nyana hudan warahmatal liqaum yu'minun. Aya petunjuk jeung aya kanyaah ti Gusti Allah untuk kaum nu beriman. Asal urang nabi sampai ngadeketkeun diri ka Gusti Allah. Masya Allah. Urang aya ngaji makan ngeunaheun ngadengekeun. Barang datang ka ieu mah coba aing ngadoa. Gusti abdi geus ngadengekeun penjelasan Al-Qur'an ku jelas, ku nyata sebagai petunjuk. Abdi tiba heula di modalan ku kolot geus sabaraha puluh juta meur ambruk bae Gusti. Aju abdi kuli duit teu nyangsang bae. Datang ka kuari can boga imah Gusti. Coba atuh ya abdi tuduhkeun ja Al-Qur'an teh hudan jeung rahmatal liqaum yu'minun. Abdi deudeuhkeun ku Gusti. Coba abdi bere petunjuk. Aya ke diilham ka dieu ka ceuli. Nu ngaharewos. Cak nu ngaharewos atuh lain salah bapa sia, ja sia mah beuki judi boloot. Modal dikamanakeun ku sia dipakekan nelayan malulu. Atuh sia mah hudan atuh sia mah tolol. Cek nya ulah loba ngomong sia. Isi naing. Hudan wa rahmatal liqaumi yu'minun. Masya Allah. Bari orang mulai mun urang dagang coba introspeksi ya dagang urang bener apa henteu ja aya dina Al-Qur'an aturan-aturanna. Mun urang dagang kumaha syaratna coba mun urang menggade kumaha ja aya cara-carana hudan itu Al-Qur'an teh sebagai petunjuk. Coba mun tani nu bener tani ja aya dina aturan Al-Qur'an cara ngabibitanana cara kitu naon nyayanana dan lain sebagainya engke ngazakatna kitu keneh lamun urang ngawarung kitu keneh mun urang bisnis kitu keneh dan lain sebagainya ja aya horeng aturanna sebab Al-Qur'an teh fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatal liqaumi yu'minun. Ya Allah dibejakeun ka ahli Mekah soal keistimewaan Al-Qur'an, rincian-rincian Al-Qur'an, penjelasan Al-Qur'an.
tentang kabar-kabar baik nu harita maupun anu geus kaliwat anu nyaho mah jelas tu can nyaho manehanana nu baheula di zaman nabi-nabi nu samemeh Kangjeng Nabi kitu keneh urusanana nu gaib tentang waktu perjanjian Gusti Allah tentang waid ancaman Gusti Allah dibejakeun ku Kangjeng Nabi ka ahli-ahli Mekah ka kufar Mekah kumaha tah sikap ahli Mekah hal yanzuruna illa ta'wilah tengah dagoan ahli-ahli Mekah teh kecuali takwilanana yakni penjelasan Al-Quran akibat si kandungan Al-Quran caknya Muhammad ngomong bae Al-Quran teh sebagai mukjizat anu dirinci ku pangeranana di jerona aya berita-berita tentang perpolitikan perekonomian perbudayaan dan lain sebagainya Al-Quran teh cenah deuk ngatur kemudian kabelah dituna aya janji jeung ancaman menuturkeun Al-Quran dijanjikeun ku Gusti Allah bakal ka sorga lamun teu nuturkeun bakal ka neraka hei aing mah teu pati-pati ngadagoan kana eta kecuali hayang nyaho bukti engke takwilanana kumaha coba kuari mah aing moal nur coba di akhirat teh nyaho atuh hayangnya di akhirat kuari coba atuh laksanakeun iman engke nyaho di akhirat ieu mah teu hal yanzuruna tepati ngadagoan ahli-ahli Mekah kufar Mekah illa tawila kecuali akibat si kandungan Al-Quran nu bakal jelas nyata tentang wa'di jeung wa'id engke jaga di akhirat nu mantaknya lama teu iman ka Allah teu iman ka Kangjeng Nabi teu iman ka Al-Quranul Karim eta Nasrani lain teu maca kana kitab suci Al-Qur'anul Karim dibaca kunyana lantaran dina kitab Injil geus aya penerangan-penerangan tentang turuna Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad tentang kitab Al-Qur'anul Karim tapi manehanana ieu asup kana ayat hal yanzuruna illa ta'wilah tepati ngadagoan yana kecuali hayang nyaho akibat si kandungan Al-Quran buktina coba engke kumaha ta Al-Quran kuari ba sia-sia aing bae sia Al-Quran aing ba Injil bae sia Al-Quran aing ba Taurat bae sia Al-Quran aing ba Zabur bae agama sia Islam aing ba Nasrani agama sia Islam aing ba Yahudi coba hayang nyaho engke di akhirat pan ngahina eta mah kos kitu mah lain iman ngaranna mantak yauma yati ta'wiluhu yaqulul ladzina nasuhu min qabl kajadian mangke para raeh nu kuari mah nu iman-iman nu henteu geus aya ti dituna kuari keur meujeuhna perang di Indonesia khususna umumna di dunia perang melalui fisik tingali di Irak tingali di Suriah tinggali deui baheula di Libya perang melalui fisik belah dieuna perang melalui ideologi perang melalui politik perang melalui ekonomi urang kuari keur diperangan ku Yahudi jeung Nasrani melalui politik urang geus sengkleh melalui perekonomian urang geus sengkleh dengan cara-cara ekonomi Nasrani diasrak datang ke lembur-lembur Indomaret itu Alfamart dan berbagai si mat ya teh kapan geus merasuk ka hadap Yahudi perekonomian urang mah aya di bawahnya nyana ngambil keuntungan di negara urang melalui birokrasi melalui jual beli aset melalui pasar-pasar model toko-toko dan lain sebagainya dibawa kabeh geus puguh hasil bumi dan lain sebagainya dibawa urang mah hanya sampah-sampahna hungkul perang ngaranna itu perekonomian perpolitikan nyana nu menang perbudayaan masih tarik ulur dina budaya urang ngabudayakeun Islam pakaian eleh nyana kadang urang menang deui kuari mah merintah kuari mah artis alhamdulillah make pakaianana baju koko sopan make jilbab belah ditur serang deui ku nyana sakalina eleh susu ambalaya
ping kemana-mana artinya kemana-mana gejala mana kemana ping nak kemana misah burung gitu awakna di mana susuna di mana budaya model goskar itu tarik ulur terus mantak ieu nu dihanjakalkeun urang mempertahankan budaya Islam melalui uraian Al-Qur'anul Karim anu diijmakeun ku para ulama geus jelas. Ya salat tata carana adab-adabana kieu dirusakna ku orang-orang anu deket ka Yahudi moderat. Tidak usah pakai baju gamis, itu mah budaya Arab cekna. Kita mah biasa aja di Indonesia mah pakai baju batik, pakai baju dan lain sebagainya kos gitu. Naon bedana jeung Yahudi? Tarik ulur nya teh nu kos kara itu teh encan aya mutlak menang mah. Sebab lo pakai aneh berkeliaran di Tangerang Ki Haji pakai sorban. Pakai kopiah, pakai jubah. Waduh. Bisa tukangeunana momonon di mana ya? Pajar juri gitu sebenarnya mah. Tapi aya kene nu kuat. Di Cianjur kadeuleu masih kuat, di Bandung masih kene anu kuat. Rakyat mah santri kitu urang lembur masih kararuat ustadna make kaos kitu make kopiah. Mantak nyana cangcaya ka ustadna aing ye nuturkeun ucapanana sementara nyana mah nuturkeun Yahudi. Geus bae cangcaya tak ka kiai-kiai nu kitu. Ieu urang mah masih kene. Tungtungna nyana membabi buta bae nyalah-nyalahkeun ka urang padahal mah aya di diri nyana sebab nyana tasabuh jeung kafir. Masih tarik ulur. Perpolitikan urang eleh. Perekonomian urang eleh. Perbudayaan hampir eleh. Terus kabelah dieuna urang pendidikan ge hampir eleh diserang terus ku Yahudi terus. Nah, kaharepna wallahu a'lam. Ikan perang ngaranna terus. Ieu masarkeun ieu masarkeun ieu. Wow, pasaran teh lain di pasar terbuka bae di internet. Woi, pasaran-pasaran di internet teh geus jualan samping, jualan baju, jualan jubah di internet. Geus penjualan kitu keramik, jualan teraso dan lain sebagainya. Hai, jualan si eta ya. Di internet mah jualan si eta ya. Si eta. Tinggal klik, waduh, nomor teleponnya berapa? Berapa sih harganya? Oh iya. Langsung tek. Oh iya, siap. Tahun baruan di mana? Oh iya, kita di Bali saja. Oke lah. Ketemu nanti di Bali. Oh, aja. Gitulah kamarita kejadian geus. Udah nggak usah ke Bali, kita situ aja Cipanas. Ya udah Cipanas. Saya booking 4 dah, jangan 1. Waduh, banget. Iya gue sekarang itu. Ika karek dalam rinca, anu di luar negeri. Anu liburan di Singapura, anu liburan di Thailand, anu liburan di Bangkok. Anu liburan anak terus ka ditu ka Timur Tengah dan lain sebagainya, nu ka Eropa, nu ka Amerika. Wallahu a'lam. Kumaha meureun cacak liburan di urang ge seperti kos karari itu. Komo di ditu mah keur perang terus perang. Nyana kuari keur ngibarkeun bendera Yahudi, ngibarkeun bendera Nasrani melalui dakwah Nasrani terus nyana. Dakwah terus-terusan, urang ge dakwah terus-terusan. Terus adu kekuatan tentang dakwah Nasrani, dakwah Islam ge dakwah. Urang mayoritas Islam tetapi suara Kristen kok begi unggul amat. Nyana minoritas di urang, tapi seakan-akan okos mayoritas. Urang mayoritas, tapi seakan okos minoritas. Aneh. Ulah aneh, sebab negara urangna henteu ngiblat ka Al-Qur'anul Karim, henteu hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun, teu make Al-Qur'an. Terus bae terus. Wallahu alam bakal datang ke mana engke wallahu alam. Saha nu kuat terus bae. Oh, geus berbagai isu diisukeun lah. Mujahid fisabilillah isulah tentang ISIS, isukeun tentang teroris. Urang mah ieu geus macem-macem. Teu meunang dakwah teh asal dakwah keterlaluan teroris, dakwah keterlaluan ISIS. Endeu kumaha coba. Geus kos kieu kaayaanana teu kaluar tina aturan-aturan Allah, urang hirup di akhir zaman seperti kieu. Tetep urang mah aturanana hudan wa rahmatal liqaumi yu'min. Tenungguan manehanana kecuali kana ta'wilan Al-Qur'an hayang nyaho engke pararae kiamat
sanggesa kiamat ke diganti bumi teh urang dibahas dihudangkeun ti kubur ngaranna baas idinya bakal digiring ka mahsyar kakaraknya ho aslina Al-Qur'anul Karim yauma yati ta'wiluhu yaqulul ladzina nasuhu min qabl begitu dibariskeun jaga di mahsyar teh kemudian kadeuleu timbangan tidinya kakarakanya hoan tawilan Al-Qur'an teh nyata nu baheula dicaritakeun ku Nabi Muhammad ku Kangjeng Nabi Muhammad dicaritakeun ku penerusna para sahabat dicaritakeun ku para tabiin ku atba tabiin terus dicaritakeun ku warasatul anbiya ulama nyaritakeun tentang isi kandungan Al-Qur'anul Karim kadenge baheula ku kafir Mekah belah dieuna ku seluruh kafir-kafir saantero anu di Amerika kafir ngadenge nu di Inggris kafir ngadenge Jerman Jepang di Hong Kong ngadenge kabeh termasuk di urang di Indonesia kafir-kafir teh ngadenge karena penjelasan Al-Qur'anul Karim nu nyana ge sarua bae coba buktikan nanti di akhirat begitu pae kakarak yauma yati ta'wilu barang datang dina poean tawilan Al-Qur'an yane poe kiamat di mana poe kiamat teh kapan engke dijelaskeun ku Al-Qur'an lamun bae manehnana akur jeung aturan-aturanana nu bener perintah dilaksanakeun nu salah dijauhan waduh pernah janji Allah surga ketika nyana nabrak teu iman ka Allah teu iman ka Kangjeng Rasulullah teu ngalaksanakeun aturan-aturan Al-Qur'anul Karim wahid silaka kena ancaman Allah neraka kuari kafir-kafir Mekah teh geneuleuh kana tawilan Al-Qur'an akibat anu aya dina sidra Al-Qur'anul Karim yane poe kiamat kua ngomongna yaqulul ladzina lasu ngaromong jelema-jelema anu naringgalkeun kana Al-Qur'anul Karim nu memeh kiamat baheula nyana dicaritaan tentang Allah teh pangeran teh Allah jika Al-Quran diceritakan bahwa Nabi akhir zaman teh Muhammad diceritakan bahwa hukum-hukum teh ulah keluar tina Al-Quranul Karim dek naon dina Al-Quran urusan wajib urusan haram urusan sunnah urusan makruh urusan mubah urusan soheh urusan batal geus aya dina Al-Quranul Karim nyana ngabaikeun kana Al-Quranul Karim baheula keur waktu di dunya kuari nyata dihareupeun nyana aya neraka kumaha ngomongna qad ja'at rusul rabbina bil haqq nyata datang baheula teh rasul pangeran urang di zaman Kangjeng Nabi Musa nyaritakeun tentang rasul nu diutus ka kaumna di zaman Kangjeng Nabi Isa nyaritakeun rasul nu diutus ka kaumna da Kangjeng Nabi Isa teh lain pangeran nu kuari ditritunggalkeun Kangjeng Nabi Isa na bakal dipanggil emang maneh ngaku pangeran Gusti Paralun abdi mapan rasul Gusti nu kuari disebutkeun naga tritunggal eta teh tilu tapi tunggal tegar ti urang mah nyaya tilu hiji kadang-kadang Kangjeng Nabi Isa teh bersifat manusia keur jadi manusia kadang-kadang Kangjeng Nabi Isa teh jadi pangeran keur bersifat pangeran nyaritakeun tentang kemanusiaan Isa buktina nyaritakeun tentang ketuhanan Isa maksudna jadi urang mun nyaritakeun tentang Tuhan Isa tentang manusia Isa gitulah Kristen mah jadi dianggap bahwa nyana adalah penolong kernyarita manusia na Isa kercarita penolong nu bakal nulungan teh Isa pangeran nu mantaknya na teh ngabogaan kasih sayang ilah teh orang Kristen dibuktikan ke di akhirat qad ja'at rusul rabbina bil haqq nyata geus datang para utusan pangeran urang kalawan mawa bener ketika Isa diturunkan ke dunia mawa hak jak-jakna lagi ulama lain pangeran tapi seorang rasul Kangjeng Nabi diturunkan komo Kangjeng Nabi mah ulama mawa teh ngan sakadar tabligh mawa karisalahan Quran buktina
nyaritakeun tentang politik aya dina Quran, ekonomi aya dina Al-Quran, budaya aya dina Al-Quran, jeung segala rupa tanyakeun ka Al-Quranul Karim. Iyalah nyana kuari geus nemah kafir-kafir nu baraheula di zaman Kangjeng bae heulanana. Horeng bener eta Quran teh. Kadeule ku urang kuari tuh bendera Muhammad, kadeule tuh bendera si Jahal Abu, kadeule kuari bendera para sahabat, para mujahid fisabilillah, kadeule bendera aulia Allah, kadeule bendera ulama, kadeule bendera anu bakal diberangkatkeun kapilah-kapilah tersebut ka surga Allah. Nyana leule pemandangan ku mata nyana sorangan. Ieu bendera Abu Jahal, ieu bendera Firaun, bendera Namrud, termasuk tokoh-tokoh nuku nyana dituturkeun. Geus cuk cerek bae nyana. Aduh, oranganan bener eta Muhammad, bener eta Al-Qur'an. Aduh, geus garar hideuk bae kabeh Kristen geus gideuk, Yahudi geus gideuk. Kitu keneh Buddha Konghucu, Hindu kabeh geus gideuk ternyata bener orang eta kiai nu sok ngomong-ngomong Al-Qur'an teh aja bener. Lujag lejeg diri teh bangsa ustad teh. Wow, di hareupeun kafir eta ustad. Para santri, ulang hiji kadinya tamal di neraka ka dieu. Siap cakapir teh. Geus siap keur jadi anak buah aing. Sia malah digawe di pabrik aing. Mun ku aing teh digaji mah sia lah mal hirup sia. Ceng tadi sia karyawan aing. Sekarang sudah lain-lainnya lagi ya. Bos geus kitu-kitu bos. Dulu saya butuh uang untuk ibadah kepada Allah. Kenapa lo dulu enggak ngajak gua? Pan udah bos udah saya ajak bos. Yang bener bah kita bah Al-Quran, agama mah Islam kan bos sendiri yang marah malah ngajakin saya ke agama Kristen. Gimana sih bos? Iya ya lu sih nggak beneran ngajak juga. Kurang bagaimana? Udah bos, ono apa no? Itu mana api? Iya itu buat bos. Aduh, geri jasa. Nggak sekadar harus gitu ya Allah. Kapan jeung pejabat leluhurnya Pak Jenderal ya. Lu atuh kenapa dulu nggak ngasih tahu gua? Coba kalau dulu nasihatin gua mah jangan marah-marah melulu, jangan terlalu kejem. Coba unjukin gua. Ujung-ujungnya kan gua nggak pernah sholat, kredit jalan terus. Kenapa lu nggak pernah? Tuh bos, kalau bapak saya kasih tahu aja bapak mah langsung pistolnya nongtot. Apa itu nongtot? Atau bagaimana saya mau nasehatinnya? Bos bari nasehatinnya nggak pernah mau mendengar si bapak mah. Ada ngedenger sama Ki Golkar lagi. Ya tuh gak beres. Mana Ki Golkar? Ono di depan pemimpin dia. Mimpin kemana? Ya sama-sama ke sono. Udah itu aja ikutin. Ya Pak ya. Kamu mah ini kemana? Ya, saya mah ya namanya juga prajurit dulu. Sholat saya terus, puasa terus, saya mau biarin lah gaji juga kadang-kadang mah ya seada-adanya aja. Saya mah alhamdulillah ikutin KK yang bener waktu dulunya. Lu kenapa nggak ngasih tahu gua? Kan udah saya kasih tahu, bapak kan marah sendiri. Pistol aja nogel. Apa itu nogel? Aduh, jadi gara robel we kosi unjil jeung secuplis kieu. Kocek. Geus teu bisa kuku bah. Jenderal tinggal jenderal, bupati ngomong, lu rakyat gua ya? Iya. Iya bapak ya? Iya. Lu kemana? Saya mau ini bendera kiai saya di sini. Bapak punya bendera? Ada. Kiai mana? Oh no kiai. Kemana? Tahu itu. Ya rombongan sini dia mah. Aduh. Lu kenapa dulu nggak nasihatin bapak, cek Pak Bupati tuh tolong nasihatin kalau bapak salah, jangan korupsi gitu, jalan bener-benerin, jangan muncul sendiri, yang ini muncul, yang ini apa, itu kan nggak beres tuh, kenapa nggak dinasihatin? Kan saya udah ngenasihatin, bapak yang nggak ngedenger, dulu kan bapak nggak punya telinga bapak kan nggak ditaruh di sini, ditaruhnya di pantat kan dulu, makanya sekarang rasain lu Pak. Mungkin orang bisa gitu ke Bapak Bupati, gua mah ditangkap orang. Ini makan cerita di ditu ya mungkin. Cerita di ditu, nangkap gua mah aya mah dongeng di ditu ya mah.
Bupati marah-marahnya ka rakyat lantaran rakyatna mah loba nu ka sorga. Wah, kurang urusan jalan bae nyungsepnya na. Atau kenapa enggak dinasihat itu kurang bagaimana, Pak? Pohon pisang ditanam di situ. Itu kan sebagai nasihat, Pak. Pohon pisang kan di situ, Bapak kan tahu. Wah, saya enggak tahu. Kan di shooting sama pos kota. Masa Bapak enggak baca? Di situ kan ada pos kota, trek-trok. Besoknya kan ada muncul di situ jalan jurusan Pasar Kemis ditanemin lele. Masa Bapak kagak tahu? Kan punya lurah. Atau lurahnya aja panggil. Lurahnya juga sama-sama ke neraka sama Bapak. Ayo siara. Bongan si sia tila kusul kacam ka bupati. Ayo siara, modal siara. Tuh begitu Pak ya, dulu mah dulu aja, ini mah sekarang kan urusannya Pak. Bapak ngelihat orang apa no? Iya ngelihat tuh jahanam no. Iya itu buat Bapak Pak. Kalau dulu di dunia gua pukul lu. Iya ini kan di akhirat Pak. Nggak boleh paling pukul-pukul Pak. Ini mah urusannya malaikat langsung Pak. Nggak boleh Pak ya. Udah selamat tinggal Bapak. Nyeri dah hati bupati di gitu-gitu. Aduh, encan gubernur, doh, encan kepala bagian teh naon kabag. Kemudian naon deui kadang saluhureun kabag teh. Naon deui lain kabag namun di pemerintahan, sia mah di pabrik sia mah. Dasar kanyahonangan pabrik doang sia mah. Segala personel dia supervisor eta mah lah pabrik teh mah geus kitu mah. Aing hese ieu babarengan jeung urang lembur teh kieu na doang ieu. Aduh, Masya Allah Karim. Ya Allah ya Rabbi. Nah qad ja'at rusul rabbina baheula rasul pangeran datang bil haqqi. Geus datang para wali mawa hak, geus datang para ulama mawa hak. Nyana nyaritakeun tentang kredit teh haram sebab dua akad, nyaritakeun tentang bunga bank haram ribawi, nyaritakeun tentang perpolitikan nulain aturan Al-Quran temaga aturan kalau Al-Quran nyana nyaritakeun aturan-aturan politik ku kiai dicaritakeun, ekonomi dicaritakeun, budaya datang ka kami sebenarnya mah bil haqi kebenaran ngan kami na bae teu ngadenge pedah tama kiaina teu sakola ku kami teu didengekeun lantaran sapira kiai ka kurung batok henteu boga pangalaman kami mah hayang ngadengikeun ge kiai anu tuh kami isro nu ka Yordan ka Turki hayang kami mah boga kiai nu kos karar itu anu haju dikendalikeun jeung kami ku kami cak kami hideung-hideung cak kami koneng-koneng artinya na nuturkeun ka kami hanjakal jasa keur di dunia teh nutur-nutur kiai salapi. Nah di dieu ye kakara kuarimah nyana teu percaya dah kiai kos kitu ulah didengekeun antepkeun gerak pae sia aing dek dilalaga sia di akhirat cenah ki uci mah sokos cenah bakal ka surga beje sia nyebut sok aing ayo ke depan sia aing mah boga kayakinan aing mah maca Quran osok salat osok aing mah sanjan teu husu ge ye aya sia korupsi dan lain sebagainya maknya Allah ngabenerkeun kana korupsi keyakinan aing mah gajian kumaha ge ayo ngadu sia di akhirat ye tama kiai uci teu mau sombong aing sekali-sekali nyombongan sia mah wani aing lamun kawali aing teu wani aing ka sia mah aing wani aing kan sok udang ti peuting zikir teu wani aing ge sombong aing ka modal sia mah aing wani aing cak aing wani kos gelut bae sih kos gelut urang geus tamat ieu set neuleuh anu kuda-kudana cengep disepak ku aing rekas wani aing atuh sarua ibadah ge potongan korupsi kos kitu wani aing dihareupeun Allah kajen kumaha ge lamun Allah ngasorgakeun sia henteu dikanarakakeun aing ujianna demo ka Gusti Allah sebab naon teu pake Al-Qur'an Gusti mah nya nu korupsi ke surga aya di ka surga mah ka surga tetep kulub bae heula itu wani urang ge aya aturanan Al-Qur'an ja Al-Qur'an hudau wa rahmatan liqaumi yuminun bacakeun ku urang ka ditu di hareupeun Allah
kita mesti hudan nyana teh teu hudan masa nepi ka sorgakeun jadi mah hudan waduh dah kata maksudnya mah supaya siapa lalener bae nah bener cek kafir teh cek musyrik anu total teu nuturkeun kana Al-Qur'an teu nauhidkeun ka Gusti Allah teu percaya ka Kangjeng Nabi Muhammad teu make kana Al-Qur'anul Karim teu iman maksudna atawa anu iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah ngan teu make kana aturan Al-Qur'an nya ge ngomong sarua bae bangsa jawara bangsa pejabat anu teu make Al-Qur'anul Karim bangsa tokoh-tokoh nu teu make Al-Qur'anul Karim ngomongnya na bakalna jaheuh qad ja'at rusul rabbina bil haqq nyata rasul-rasul pangeran urang teh datang ka urang kabehan mawa bener di zaman Kangjeng Nabi kupar harita ngomongna qad ja'at rusul rabbina bil haqq di zaman tabiin sarua bae kupar-kupar ge ngomong qad ja'at rusul rabbina bil haqq di zaman urang kuari ge jaheuh horenganan qad ja'at rusul rabbina bil haqqi eta bangsa kupar-kupar zaman ayeuna bangsa jelema nu teu make Al-Qur'an iman ka Qur'an tapi teu make kana Al-Qur'an diharam-haram ge terus bae ditabrak ku nyana di akhirat bakal ngomong jaheuh horenganan nu diharam-haram teh bukti nyata. Kuari kumaha kelanjutanana fahallana min syufa'a fayasfa'u lana boga kahayangna kafir-kafir teh ngan dua kitu keneh bangsa pejabat-pejabat anu terlena dina bobolokot ku dosa ngan dua kitu keneh bangsa jawara-jawara anu bobolokot ku dosa ngan dua kahayangna nomor kahiji nanyakeun nu nyapaatan nomor kadua mun eueuh nu bisa nyapaatan maka kami mah balikeun deui bae ka dunya bertanya-tanya jana ge kabehan fahalana min syufa'a aya eueuh kami anu nulungan coba teh angan jelema-jelema anu bisa nulungan fayasaulana anu jigna manehanna engke nulungan kami coba teh angan coba juru selamat nu baheula dikasih-kasih Isa alaihi salam Tritunggal teu melu juru selamat Uzair di Yahudi anu baheula di nabi-nabi teu melu dianggap juru selamat bangsa Brahmana nu dianggap kumanehanan teh dewa engke teh dipanggil kumanehanan ieu meureunanan anu bakal nulungan kami ieu teh juru selamat coba tuh kasih kami selamatkeun teu melu seluruh anu kumanehanana kuari dianggap juru selamat yane di dewa-dewa ieu kabeh teu melu nu kahayangnya nama ieu patung-patung arca-arca teh anu kuari disuhun-suhun disembah-sembah teh nyapaatan kanyana atawa nu dewa-dewa nu kumanehna di dewa-dewa teh hayang hadir supaya nyapaatan kanyana atawa bangsa juru selamat perdukunan teh ieu kahayangnya nama nu babarengan jeung nyana teh nyapaatan fahallana min syufa'a fayasfa'ulana mun eueuh au hal nuraddu fa na'mal ghairal ladzi kunna na'mal atawa mun eueuh nu nyalametkeun eueuh anu nyapatan eueuh nu kitu nulungan kami mah balikeun deui bae ka dunya hayakeun deui engke kami bakal ngamal kana salian ku kami diamalkeun ya deh mun baheula kami kafir kami teu neuhidkeun ka Gusti Allah deuk ninggalkeun persirikan deuk nuturkeun Al-Qur'anul Karim di zaman urang kuari Al-Qur'an mun cak Qur'an haram kami moal mun cak Qur'an wajib kami deuk mun cak Qur'an ulah kami moal kami balikeun deui bae ka dunya kami siap deuk nuturkeun ka dunya ka aturan Al-Qur'anul Karim harapan tinggal harap geus eueuh kudu balik deui bah masyaallah kumaha Allah ngajawab
fayugholu lahum cak Allah kafirin musyrikin asin tidak ada nulungan moal aya lantaran leuweuh nu bisa nulungan di waktu nu maha hiji dibalikeun deui ka dunia moal mungkin lantaran ieu malalakon teh lain balik deui ka tukang tapi deuk melaju ka hareup tinggal cek Gusti Allah karasa sia kodok kosiruan usahum nyata rugi di manehanana lantaran bakal jadi rusak diasupkeun ka neraka jahanam karasa kuari mah ancaman-ancaman lain wa dallalum